Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten Mangga sampurasun rampes. punten yang iring kalebet Sok mangga datara ditulakan atuh. ngarah wae tara ditulakan aya nu asup Pugu eta nu dikirimkeun teh. maneh harerang kieu ieu popotongan Naon herang teh? nya eta bajuna tarangna wah Aya naon cenah? aya nu ngajaran tuh teh budak saha gitu Kitu budak saha? Teu inget ka budak. aya kitu ya budak urang geus sagede kieu Nya atuh eta teman geus galedek kitu. Tuh budak merenta jajan ge deh. eta mending nginum bae daripada jajan mah Menta jajan dibere cai, melekbak meureun. ragi nang arek tah bawaan ka senang haji Sok kumaha cenah? kieu ka dia namanya mah ya regapkeun iya mama Aya nama mamah cenah nya. mama atuh gaya papa hoyong balik deui hoyong balik deui Teu sudi. kamu sakit hari nu kacida mama sayang Sayang aya namanya. bapak ngarang kaduhung mah Ya. Aya nama ngarasa kaduhung di dinya teh. kaduhung Baheula masok nyeri we ka di dieu teh. baheula Aya nama ngatik ngarasa kaduhung gitu. Teu hayang urang mah balik deui teu hayang kalau kumaha. Neangan urang sinang pano lobanya. Teu sudi kalau kumaha teu sudi. ari lelengohan bete ye kaomong ku tatangga goreng Ih pogor loba duit yang lengoloh teh. bisa teu percaya tanyakeun tuh ka penyanyi Tuh nya resep cek barudaknya lengoh teh cenah. ulah sok kitu mah da ieu teh budak teh meureun geus galede kawin keuneun kudu aya walina Aya nama zaman wali hakim teu naon. maneh hese di mah benerna kieu gereja Nyakeun wae di dinya nyeri teh nyeri. Sok kumaha? ari baret tomah mama Kumaha kitu cenah? papap teh bumbu lengan Ku urang mana cenah kabung bulenganna teh? pano Oh, sindang pano berarti cenah. hari ayeuna mama yaya Sebelah ini mama yang papap ngarang kaduhung ayeuna mah tirengkeun aa diregepkeun pisan maka abdi alim tong sok tahan harga lah ewa alim balik deui teu hayang kalau kumaha raku pugunya bohong lah nyaho kami oge ari sok ho rea jeung make hoream eta indung maneh sieun disangsara ku anana sapa panjangna
paheula sangsara sote Ayeuna ge sarua wae nyang sarama. ayeuna mah mararat Pirangkan deui. mangga diregepkeun pisan Bareto ge anana kumaha bareto ka abdi teh sok nganyeri. Sok nganyeri. bareto nyeri sote nama Sarua bareto jeung ayeuna ge. pager ayeuna rek pager Abdi moal pahajat pahajat rek daek mah ku anana dibalikan deui teu hayang kana kumage ari areto mah mama kumaha kitu seueur beteng papape pupurilitan wajahna wayah kieu mah dahar baso cenah reng somai kahujanan tiasa cager deui ari kitu kumaha cenah lamun papa mamah kersa dibalikan-likan deui aduh cenah make alasan seueur beteng nya padahal mah hoyong dibalikan deui abdi mah moal kalah kumaha ge sacenel moal sacenel kumaha sacenel Moal. moal sok tunjuk-tunjuk kararagok kita manehna cicing berada dinya itu ibu hajat pada kumaha cenah ieu nya aing enta lagu nu ngarujunya nu nyiksa ai pahajatna ka mana ieu ka sawah meureun hah nan ieu ih raripu jeung gagentosan mani atuh sok ngagentosan heula aing kararagok aing maksudna teh sok kumaha nanangna iya iya mana bakal aya pahajat Ari papap sumpah eta sumpah deui nya moal are lanca lanca linci deui ti pahajat cicing maneh mah teu digawe asal mama kumaha sabaraha eta eusina nanang kersa dibalikan deui jeung kumaha mah kurangkan deui abdi sumpangkeun bade kersa moal alah moal arek balik 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 deui moal kalah kumaha ge moal balik tong deui sok sombong ah pirengkeun deui nya ari sepuh abdi kumaha sepuh tah teu luput makanana saumur-umur kolot teu satuju nya aduh ai paala aya henteu aya tenang abdi moal pala kumaha tah moal kumaha ngalanggar papatah kolot sieun doraka doraka sotai salah aya bener mah moal nya da sok nyeri bae jadi ulaheum ayeuna mah rek bageus ari tidak izin eta indung manehnya kalau saya balik lagi sama si Akang make letter B bahasana ge nya kagak teu hayang emangnya gue kagak bisa tidak mau jangan sombong ai salebah mana sombongna eta teh tong banyak engkau teh teuing alasan kau ayeuna mah deui jangan nya banyak alasan tadi mama ayeuna mah engkau sayangnya oh alah kumaha
engkau punya pepentaan. You understand? Ah, Oke? Kumaha. Dede. Ulah seri lah yang hewan. You understand, you know? Asing lu. Eh, Hai. abdi teh nya begadu pepentaan anu kahiji. Oh, gitu mau. Abdi mah pang alim-alimna dipangyerikeun. Mau rek bagus. Anu kadua, Kumaha anu pang kadua? alim-alimna da dipangnyandungkeun. Moal itu kan yang Anu katilu, kumaha anu katilu? balanjaan pasrahkeun ka abdi sadaya. Akaopat ya mah opat teu tilu deui. Nah, anu kaopat. Awewe anu teh heula teh kudu dipegat gitu. Kudu dipegat. Berat asana teh nu Ya, utama. dipegat kudu nagenya. Ieu mah nyarios nage henteu ieu deui langsung bret. Ku banding nyeri, kagina nyerinya. Ai cek kolot mah Nyeri. pamajikan nu teu heula malir Nyeri. ibarat pabeasan eta teh. Kitu ulah. Nya hayangna mah ulah. Ya, nya geus atuh ulah kabeh ge. Nah, insyaallah ku akan rek dilaksanakeun. Nyamun kuda kecumponan tah eta. Ngan meureunaan urang teh rek nikah teh kudu aya ipekah meureunnya. Aya ipekanan teh. Nya eta can aya. Can aya. Ieu mah nya. Paala cicing wae nya. Regapkeun nya. Ari akang sumpah deui mama. Sor ah cenah. Sagala rupa pamenta mama Kumaha cenah kan? dah mama ku papa Eka mana cenah? karasa ayeuna pait borna Pirengkeun aa-nya. pirangkeun pisang kumaha Ulah benda anana tara bendu kitu teh abdi mah ukur ngawara. Oh, ukur ngawara. Hatur nuhun Ari dah mamah kumaha mama kanya ka akang bae. syukur salajengna kumaha mah Asa ulah anana ulah kumaha ka abdi berat sabelah berat sabelah abdi pasrah lamun akang rek nikahnya. nah ayeuna mah geuning nya parantos sarua sami satuju nah Ya urang geus karolot cenanya kudu areling oh cenah. sing areling nya sing areling nayaga